Ming. Ye. Kebenaran ini. Harus berangki ya, euy. Aman poe geus ngaluhureun bebatok. Mas. Dikanta ngomong nama kamari tegawe ka lain tapi euy. Aing hang buru peuting euy. Ngomongna ngajarkeun mobil ka aing. Bener tuh penyu teh. Yang buru-buru penting pokoknya mah yang bener diajar mobil aing sungguh-sungguh aing yang diajar mobil lah bukan we atau aing bisa mobil mah naon teh rada iya gitu ada kehidupan aing teh rada maju lah gitu kan mobilnya maju dan kehidupan aing udah maju kita lah terus kening ngebot lah yang buru penting lah ngebohong kanta di top rok hai anjir teh di koro teh sahus kieu euy saingin mah kaneng beak ieu tangkal kalah pa itu teh euy aya anu nya ketinggalan nama ayah hiji euy kalah lah kalah lah lumayan lah kita mah bedog baiklah jadi lima lah nawa kurang sama ada dua dengan tilu anjir ada kabetongnya euy dua we lah dua si amplop si caming gitu kahayangeun di riweuh aing mah hiji mah dibagi dua mah teubeuk aing atuh kita mau bedog euy baiklah di imah we lah samual euy naikna sakit lah lambung ke hanap lah anjir oi anjir, seueul. Aduh, terbalik pisan
ah turun semenang dua iya. Panan pae teh geus di luhur ieu teh da euy. Allahu Akbar Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sohor euy. Balik ah. Eta mah jeung geus menang. Itu saeutik deui. Naon teh gebotaneun isukan deui lah. Balik lah eta mah. Menang ieu. Mas araya we nya euy. Bukan ngajak hiburan ah. Biar renung anjing baru datang eueuh. Mana ieu ah. Mas. Tidur gitu ya. Tidur sih Mas mah ini mah. Tidur ya Mas. Aduh bisa saha. Eueuh goblok teh bersih Mas. Si odeng si kanta eueuh. Geus poho si Jack mah goblok teh. Tebane jelema teh. Pon telepon tapi eueuh aing ka imana teh. Ngalikeun ku aing amplop jailan anjing si aing badamikeun ku aing si kanta. Karena mah aing kudu muliling ka maneh ka Sugan we batur euy. Ngalikeun si Jack ku aing di jailan anjing ku aing penting aing badami lagi si kanta balik gawe eueuh. Nah ku aing nyen strategis ku aing ngajailan si Jack. Soalnya jelema eta mah tiba heula ge sok di jailan ku barudak kadang dikotok. Naon teh nah kayak ku aing penting di jailan li wae tuh man anjing teh lah. Goblok budak teh gawekeun. Aing pan ku kira mah ubat berarti. Si Jack dulu kalapa terus di mana itu gue ngerti kebenaran ini aing haus yen politik ku aing penta ku aing di hubungan si aing ngagawekeun aing wah anjing lumayan menang kalapa hiji ku aing jailan sia penta ku aing politikan tuh man anjing jelema kos kitu mah goblok pokona mah ku aing pasti jiga nama eta jeung pamajikanana ku aing sambat diheula di dieu Jack geus di mana ente Ye si Ami ye kebenaran anjing aing teh haus dicolot di bawah da bogan tuh anjing rezeki anak soleh goblok. Siapa sih Mbak Jack?
Aing geus di sawah mantuan kolot. Oh, mantuan kolot. Wah, kebenaran sih mau kalapa. Aing haus teh lah. Sia mah kana hakaneun wae lompat teh. Nya aing teh asa teh ngaranna jelema hirup goblok dan lanjut beuteng sia teh. Saya kemana? Dawegan anjing orang duka ya. Hari gitu mah ya orang bro. Ayo lah. Ayo, Bro. Kurang tuh semua balik anjing kanta mungkin ayeuna keluan di ewang. Heeh, hayu. Si kanta mah ieu. Heeh. Buraong. Di sana apa yang diajarin mobil tuh? Lumayan rumah mereka kota lagi, baiknya laguannya di kota. Nah laguan, nah wah kan itu. Tarik mereka diajar mobil tuh di kota ya, laguan di kota. Anjing ngagawean aing sakit dong bilang daguan di dieu. Di kota ya teh Jack tadi sia kumaha arek moal sia teh. Telepon sia mah teh angkat-angkat. Moal aing rek balik deui beuneunan balik aing. Tuh beunang ka juga guys. Aduh, sama ngagawean aing bener sama. Aing kita tadi ngadaguan sia teh. Selilata di dieu. Enggak sih mah aing ada dago tita tadi sama ganti siap moal aing mah Aing tadi teh loba pegaweeun ta. Ngurus salah embe, ngurus salah naon salah rupa eta lomba aing teh da lomba teh itu da tadi teh aing geus di sawah isuk-isuk teh mantuan kolot aing teh terus aing ge inget tuh cai aing teh diajar mobil teh euy tuh aing geus bener-bener hayang gitu ta. hari hayang diajar siap kudu kayang sing yakin arek diajar mah aing mah teresep lamun sia hayang diajar kana mobil mah cek itu hayu der si arek diajar teh ayo wah susah itu tukangan. Nah, Terus dipencetan nanti kan. geus. Tadi anjir tuh aing. Oh. Dulu goblok tong wae bool. Jangan bisa mah. Kita setir benerkeun. Gigi udah masuk belum? Malam anjing. Dulu tong dua dulu kali jalan leuna. Heula cara tadi kumaha? Aing ngomong. Ya tak, mereka kadal banget aingna gitu. Ayo geus anjing lah. Malah gampang aing mah yang manusia. Kayak geus bilul. Nya atau kan mana deleukeun eta mantep pinggulan mobil ye. Pinggulan mobil mun arek ka sisi. Pinggulan mobil rek beunang kabatur ku saya buru-buru kabadiekeun saeutik. Karena dulu tuh pinggulan nu hareup pokona kan batur karena sia tuman gitu dinu jalan leutik teh ulah neulekeun enak keur kosong tapi sia kudu boga patokan gitu jadi ngena tuman
antengkeun langsung burukeun pulutkeun deui lempengkeun deui ajegeun posisi mobil. Nah ke model dihareup sen kiri mana geura? Iya. Handap. Eta mah tuh lampu tembak. Mana sih? Handap. Oh, iya. Nah, kita ke kiri, kanan. ke kanan. Sok lempengkeun deui. Badikeun safety. Belokkeun deui, pulutkeun, lempengkeun deui. Jadi sia cul ka aing teh nyebut kakak pertama heuh. Sama. Nya heuh goblok. Aing soalnya murid Sikanta pertama ya. Nah, ada tadi seperti kita jalan batur. Rem, Ada rem, aya Pertigaan. rem. mana rem? Aya kupling, rem saeutik-saeutik. Pak belokkeun buru-buru belokkeun ayeuna. Mun di tikungan kitu, Jack, buru-buru tong sisitir teh entong Tuh ditagenkeun. ditagenkeun kitu buru-buru pulut gitu. Mana posisi mobil kudu bisa belok deui. Tadi kurang dibelokkeun, ieu tong dikiekeun wae, dikiekeun. Gitu saeutik-saeutik. Putar deh. Sok nu bener sih teh. Goblok. Nu bener tadi itu diajarkeun ku anya. Oh, sekade jalan batur. Eta huntu apa naon anjing? Sok bener, sing bener. Mun hayang dijadikeun murid ku aing diaping sia nepi ka mana-mana oge. Kumaha cara tadi aing? Nah itu sia. Palaunan lah rem. Deuleu tuh ka ditu aya motor apa henteu. Sok belokeun buru tong. Aduh, sia mah kok buru-buru belokeun. Balikeun. Nah, gitu cara malikeun teh. Aing mah kabaturan we. Kudu bisa anjing bila mana aing capek teh aing ngagantian. Tong cengir goblok mikir sia teh. Nah, lampu kudu jadi lampu jarak jauh. Kaluhurkeun eta mah seta. Tah kitu. Sing era tuh ku jaket anjing. Jaket teh abri anjing. Aduh. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Capek oge anjir. Capek euy ngajarkeun. Dia teh lumayan dah. Aduh, Konsentrasi. kumaha ya? Urang kumaha tadi? Rada jauh setik. Kumaha tadi? Lumayan maneh segala mas ayaan cuma rada tak atau gene. Semari. Tapi orang lancarkeun nya. Ngalancarkeun. Cuman anu tadi kurang dibere paham cara ngendarakeun mobil. Urang pula urang lagi masarain mah maneh. Supaya di-set di otak. Siap. Kamu diajar mah mobil. Mimiti najabrak tadi itu najabrak. Mantap urang mah ngajarkeun naon. Kayak ngasakeun maneh urang lain kasar lain naon kurang. Juga satu. Pokoknya orang balik bela. Mereka mana? Bela kudu nama atuh. Ya gampang ah lama-lama balik ya. Ayo Pokoknya alamat di jalan kada di Tajong. Lumayan skill lama sih eta teh. Ada pinter saeutik ngan teu loba. Cuma kadang-kadang pi kesaleun si eta teh euy anjir dunia. Ari teh ieu karunya ningali beungeut mah pi karunya sok sedih aing mah ningali kitu teh. Emah teh tegaan aing mah jadi ka babaturan komo.
penting ke kali-kali mah yang naik ke jailan jailan we kemah kan nyaho kumaha di prank tuh aing mah kali-kali aing sah kudu